Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatun minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ihwati iman rahimakumullah, para ibu, para bapak, para sepuh, alhamdulillah urang masih nikreuh ngeureuyeun ibadah dina sasih Ramadan. Anu mudah-mudahan ibadah anu nuju anu parantos nu bakal datang bakal kasorang ditampi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ngalajengkeun episode nu tipayun ngeunaan ilmu ya. Pami kamari simuring nyebatkeun nerangkeun bahwa ilmu bisa jadi motivasi untuk mengerjakan sesuatu. Makanya pertanyaannya jadi bahan diskusi. Nah, ibu bapak ngalaksanakeun sholat, saum, dasarna ilmu atau dasarna iman gitu. Nah itu, sabab aya jalma nu ngalaksanakeun saum lain iman, ilmu. Ai urang iman, ilmu paneuri. Leres. Makanya orang-orang kafir, orang non muslim, dia masuk Islam itu bukan iman dulu tapi ilmu. Nah makanya saeuseum muring dina sasih Ramadan sakumaha diuniakeun syarat dengan tarbiyatul ilmi ya. Pamidi dia aya praktisi pendidik atau aya guru, aya murabi. Upami dina pendidikan teh aya sababaraha hal. Kaiji aya capaian target ya. Makanya dina 183 sampai 187 tiap-tiap ujung ayat itu adalah capaian target. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Nah, anu berkenaan sareng ilmu ayat 184, in kuntum ta'lam. Punten sanes bade mamatahan para gurunya kan dina pendidikan teh kahiji tadi ayat capaian target. Eta teh biasana tersimbol dalam visi dan misi. Jadi universitas, perguruan tinggi, sekolah, madrasah pasti aya visi jeung misina, mih naon gitu. Da ihwati iman nyakolakeun budak atanapi urang baheula sakola teh aya tujuan, aya tujuan meneng keneh sare ya, Pak. Nah itu capaian target. Nu kadua aya pendidik. Tadina pendidik didinya terangkum sifat pendidik. Ya, pendidik utama di madrasah Ramadan urang sebagai muridna adalah Allah dan Rasul. Pendidik di sekolah mungkin para guru, para murabi anu kedah memiliki sifat-sifat pendidik supaya tujuan berhasil. Nah, itu taya dikuatan dina sifat-sifat Rasul anu opat, tabligh, patonah, sidik, amanah. Itu sifat pendidik. Tabligh berani menyampaikan yang benar itu. Kemudian dina surat Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'angdir warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warujah fahjur wala tamnun taksir. Itu Rasul itu pendidik ya, dari mulai mengagungkan Allah warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Pendidik itu harus bersih dulu. Nah bersih awakna, nah bersih akhlakna gitu sanes. Makanya Imam Dr. Quraisy Shihab, pendidik itu harus bersih, kudu berseka.
ngajarkeun kebersihan kumaha guru nage ololeho. Maaf. Maksudna teh caludih, nah itu. Makanya aya bahasa penampilan mubalik, penampilan guru itu harus bersih, lain kudu nyetil. Itu ya, wasya bakafato hirwaruja pahjur ya. Dan kejahatan itu menghindari kejahatan. Wala tamnun taksir, dan jangan berharap banyak tina pendidikan. Kartos. Jadi jangan berharap banyak materi dina pendidikan. Dan waina mungkin mengalami pergeseran nilai, seolah-olah pendidikan, pengajaran, tempat diajar teh geus jadi ajang bisnis gitu kan. Itu walau alam ya. Nu terakhir ada panjang itu. Jadi tadi ayat tujuan, ayat pendidik, ayat murid, beres. Da urang muridna, madrasahna Ramadan. Bu, Pak, ayat murid bahasa naon? Murid bahasa naon? Bahasa Arab. Bahasa Sundana murid. Bahasa Indonesiana murid. Bahasa Inggrisna student. Bahasa Arabna murid. Terus Bu, ai murid teh tina aroda yuridu irodah muridun, lain muriang. Aroda itu punya keinginan, punya kehendak. Jadi seorang murid itu berkeinginan kuat untuk mencari ilmu. Maaf ya Pak, simpuring upami aya siswa baru sok dites psikologi, tes pertanyaan anu mendasar misalnya, naon tujuan anjeun sakola ka pasantren? Hoyong diajar hadis, hoyong diajar Quran. Teh rada gampang ngajarna. Lamun ditanya kunaon anjeun make ka pasantren? Dari tah ku bapa, teh rada hese. Memang rada hese, kudu sabar ya teh. Doku bapa diancam, lamun teu sakola moal di. Nah itu. Makanya murid itu punya keinginan yang kuat. Ya, numawi bedana baheula jeung ayeuna gitu kan. Murid itu jeung guru gitu. Ai baheula mah murid neangan guru. Ayeuna guru neangan murid. Halo? Bu ya, baheula mah murid neangan guru. Imam Bukhari berkelana ke beberapa negara, lebih 6 negara. Di Mekah genep tahun, di Basrah, kemudian di Madinah ibu-ibu, kemudian di Mesir. Guruna 1080. Tak para bapak ulah sok sombong boga guru hiji oge. Tadi orang sok sombong, da cek mama oge, hayu we cek mama. Tanu kitu teh ibu ngotok ngowo kurung batok jumud. Sehingga dibere penerangan tinu sejen teh, da cek guru abi oge kitu. Nah itu memang dekat-dekat taklid. Makanya Imam Ghazali selama 20 tahun berkelana mencari guru-guru itu. Hatta halat li robitotu taklid, lepas aya nama taklid teh baheula masa guru uing pang benerna teh. Tamatak di dia ibu bapak sebagai murid, simpuring sebagai murid harus terus mencari guru. Imam Muslim 800 guruna, bapak sabaraha hiji? Itu mah nu di Masjid Agung sok sabaraha hiji? TSD seberhiji 800 teh 600 di kalangan tabiin, 300 tabiut tabiin. Jadi kumaha Pak? Baheula mah murid neangan guru. Dijugjug guru teh, didatangan ustad teh. Ayeuna mah ustadna didatangkeun. Ku panitia teh kalemur. Tapi sakitu didatangkeun anger teh daek datang.
Sing simkuring walar sing jujur. Kersa teh ibu-ibu kakujang ka simkuring diajar. Moal daek Pak. Ku Pak Haji Uwes ku DKM ya. Ustadna aya, mubaligna aya, tinggal datang. Kadang-kadang balik dibere snack hese Pak. Itu bedana baheula jeung ayeuna. Sami Pak di rorompok oge, di Garut ustad teh datangkeun, di Bandung ti PW datangkeun. Anger we nu mung eueuh kahayang nyiar ilmu mah gitu. Itulah maka seorang murid itu terus mencari. Painten intina mah Pak, ulah bosen. Saya pikir simkuring sok nerangkeun kieu. Murid itu tidak, makanya disebut belajar itu tidak ada batas kan. Jadi ulah geus 4 tahun ge cukup encan. Sampai mati. Contoh anu dicontohkeun ku Allahu yarham Ustad Dilidah. Saya pisan Pak. Bu. Pami simkuring nuju ka wetan, ka kulon, berarti simkuring di wetan keneh. Katos teh. Pami simkuring lempang ka kulon, berarti di simkuring di wetan keneh. Ieu teh wetan dibandingkeun jeung kujang mah. Betul? Tapi kujang wetan dibandingkeun jeung Al-Amin. Al-Amin wetan dibandingkeun jeung Raja Polah. Dia orang yang mencari ilmu itu begitu terus. Selama masih berjalan menuju ke satu tempat memang tidak ada batasnya. Nah itulah disebut murid. Murid itu punya keinginan. Terus. Pinasa itu lah ya, kayak orang sambung deui. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk terus belajar kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.